Tabuh 5 langkung 5 menit di dieu sapertos biasa abi bade ka warung. Ieu teh suasanana raoseun pisan ditambi ieu teh aya swanten anu nuju murotal di masjid. Di dieu ku abi dikawitan ka warung sayur heula. Bade meser kulit lumpia sareng tahu. Ieu teh saurna kulit lumpiana teu acan aya, margi nuju balanja keneh teu acan uith, tapi ku abi ieu teh diantosan alhamdulillah kenging. Dilajeng ka warung anu salajengna di dieu abi bade meser peremian sareng peracian. Balanja sagala rupiah atos beres di dieu abi lajeng uwi. Ieu teh jalanan masih sepi, sakedap di ge seueur geura ibu-ibu bade balalanja. Nah, ieu hasil balanja subuh ayeuna sapertos biasa abi balanjana sok saalit-saalit. Janten nuntut seep meser. Dilajeng kana tabu satengah genepna di dieu abi masak kanggo rencang. Ieu abi masak tahu bejek. Kanggo bahanna mah abi simpel wae, mau nganggo tahu sabungkus, endog hiji, uyah pecin, ditambih royko, ladaku, bawang putih bubuk sareng dipuruluk bawang goreng. Lajeng ieu abi ngagoreng asin, duka ieu teh duka asin naon namina. Ieu teh asin anu kenging pamasihan anu uwih ti Pangandaran. Dilajeng kana tabuh dalapanna ieu abi neme rengseng ngadamel bola-bola mie, karoket sareng cibay. Lajeng saatos lohorna ieu abi berangkat sapertos biasa kanggo ngaulang ka sakola dinia. Lajeng pas tabuh satengah 5 sontenna ieu teh aya mamah mertua abi masihan buah naga. Kalaresan pisan nuju panas patuangan. Alhamdulillah hatur nuhun nya mah. Lajeng kana kegiatan saatos magribna sapertos biasa deui di dieu abi ngaulang ngaos marurang kalih kelas A. Upami ieu nuju tabuh 8 wengina dugikeun kana tabuh 9 wengi ieu abi ngiring ngaos sareng marurang kalih SMA. Rupina dicekapkeun sakitu wae ti abi hatur nuhun.